wa hadainahu najdain jeung kami geus nuduhkeun ka manehna dua jalan. Jadi Gusti Allah tegas nuduhkeun ka orang sadaya, tegasna ka jalma-jalma nu hirup di alam dunya, yen dina ieu kahirupan dunya teh aya dua jalan. Eta dua jalan teh nu dituduhkeun ku Gusti Allah teh duana ge lempeng. Nu kahiji jalan rahmat, ari jalan rahmat nyaeta jalan anu lempengna ka sawarga. Nu kadua jalan laknat, ari jalan laknat nyaeta jalan anu lempengna ka neraka. Di mana Gusti Allah geus nuduhkeun kana jalan anu lempeng, mangka urang salaku jalma-jalma anu ariman ulah aya wae ya Allah tuduhkeun abi kana jalan nu lempeng, ya Allah tuduhkeun abi kana jalan nu lempeng. Pan geus dituduhkeun, nah maka minta dituduhkeun deui, mikir atuh. Matak balbah dia orang kudu jembar dina berwawasan, ulah kurung batok, ulah ngarasa geus cukup ku wawasan nu aya. Contona para alim ulama dina ngamaknaan ayat ihdinas siratal mustaqim, aya nu ngahartikeun mugi Gusti nuduhkeun ka abdi sadaya jalan anu lempeng. Tapi salian teh eta aya oge nu ngamaknaan nun Gusti abdi sadaya anu parantos nuduhkeun ka abdi sadaya jalan anu lempeng. Ayeuna kembalikeun deui ka urang masing-masing. Pan urang teh manusia nyaeta makhluk anu dimulyakeun. Di antara kamuliaan manusia nyaeta ku Gusti Allah ditumurapan ku pamilih. Beda jeung malaikat. Malaikat mah teu nyang harepan dua jalan, da teu ditumurapan ku pamilih. Hartina teu aya pilihan salian ti patuh ka Gusti Allah. Ari urang sedengkeun ari urang mah nyaeta manusia dimeunangkeun ku Gusti Allah pikeun milih, rek nempuh jalan rahmat jig, rek nempuh jalan laknat jor. Kami geus nuduhkeun jalana, kami geus numurapkeun pamilihna, sakabeh waragadna geus aya, sakabeh perkarana geus kumplit prak kumaha aranjeun. La ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Oh paksaan dina agama mah saestuna geus jelas antara jalan anu bener jeung jalan anu salah. Jadi ayeuna urang tinggal naonna, nyaeta urang mah tinggal milihna. Tong hayeuh wae ngadadago pituduh sabab meme urang lahir ka ieu alam dunya pituduh ti Gusti Allah ngeunaan jalan anu lempeng, ngeunaan jalan kasalametan jeung jalan kacilakaan geus digumlarkeun ka alam dunya melalui utusan-utusanana. Keur urang masalaku umat akhir zaman nyaeta melalui junjunan orang sadaya nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Jadi disebut nage kanjeng. Apal kanjeng? Ari kanjeng teh singkatan tina kang jeung ajeng. Ari kang ajeng teh nyaeta jalma anu dihareup. Jalma anu dihareup teh ngandung harti nyaeta jalma anu ditauladani ku urang. Jadi kanjeng teh nyaeta gelar kahormatan
ka Kangjeng Nabi salaku jalmi anu ditauladani anu diikuti ku urang sadaya sebut Kangjeng. Cek bahasa Quran mah ittiba. Jadi Gusti Allah Subhanahu wa taala dat nu kagungan sadaya pangawasa geus ngawasakeun ka urang salaku manusia pikeun nyorang jalan kahirupan dunya, bohrek nyorang jalan kasalametan, bohrek nyorang jalan kacilakaan, dua nana ngabutuhkeun kakawasaan. Kusabab kitu manusia seperti orang sarerea salianti ditumerapan ku pamilih, manusia oge ditumerapan ku kudrot, ari hartina kudrot teh dikawasakeun. Tapalobah dieu mun urang rek nyorang jalan kasalametan, urang kudu nyaho heula kahiji kabebasan memilih nu ditumrapkeun ka urang selaku manusia teh hukumna teu mutlak, jadi terbatas. Kusabab terbatas mangka teu sakabeh perkara urang bebas milih. Contohna misalkan ujang teh lahir tahun 80, lahirna ti kulawarga anu miskin, warna kulitna sawo busuk. Ada sawo busuk padahal irungna pesek, buukna hideung galing, jangkungna 160 cm. Eta menang milih ujang lain. Contohna deui dina masalah penyakit pan teu bisa milih, alim abdi mah Gusti, alim nyeri lambung, hoyongna nyeri jantung, atau mencek lagu mah daripada sakit hati mending sakit gigi. Teu bisa milih. Eta mah di luar kakawasan orang anu terbatas tadi. Jadi sok sanajan orang ditumurapan ku pamilih, artinya bebas memilih, tapi teu sakabeh perkara dia kahirupan dunya anu ngeunaan diri urang masing-masing, urang bebas milih. Jadi kana perkara-perkara anu menyangkut diri pribadi orang masing-masing, anu kana eta perkara urang teu bisa milih, mangka urang sing ridho kana eta perkara. Seperti kana bala, seperti kana penyakit, seperti kana keayaan fisik, jeung sajabana. Nu kadua sanggeusna orang netepkeun pilihan, misalna ujang milih rek nyorang jalan kasalametan, maka pikeun nyorang eta jalan kasalametan teh dibutuhkeun kakawasaan. Ngeunaan eta kakawasaan mangka urang oge kudu nganyahokeun heula. Aya nu disebut kakawasaan hadisah, aya nu disebut kakawasaan qadimah. Ari kakawasaan hadisah nyaeta kakawasaan kagungan Gusti Allah anu ditumurapkeun ka manusia. Cik ari Gusti Allah numurapkeun kakawasaanana ka manusia teh nahasa bagean, nahasa gemblengna. Sabagean. Kusabab ngan sabagean ieu ngandung harti sakawasa-sakawasana ujang. Sakawasa-kawasana ujang kakawasaan ujang teh teu mutlak. Kusabab teu mutlak mangka dina ieu kahirupan dunya nu keur dilakonan ku ujang bakal loba perkara anu teu kahontal ku kakawasaan ujang salaku manusia. Da kusabab kitu mangka urang dina nyorang jalan kasalametan urang butuh dukungan.
nyaeta butuh kana kakawasaan anu disebut kakawasaan qadimah. Ari kakawasaan qadimah nyaeta kakawasaan Gusti Allah Subhanahu wa taala anu mutlak anu taya wates wangeunna. Itu jadi kahiji urang kudu nyaho pamilih nu aya di diri urang teh terbatas, jadi sabebas-bebasna urang milih teu sakabeh perkara urang bisa milih. Luka dua sanggeusna urang nangtukeun pilihan di mana erek migawe eta pilihan mangka urang butuh kana kakawasaan. Kakawasaan nu aya di urang sifatna terbatas mangka urang butuh kakawasaan Gusti Allah anu tanpa wates wangeunna. Nah kitu sing nyaho heula kadinya. Salajengna urang kudu kumaha sangkan aya dina kawilujengan dina nyorang jalan kasalametan supaya urang aya dina kawiluyaan, supaya urang aya dina kawilujengan jeung kawaluyaan dina nyorang jalan kasalametan mangka urang kudu bisa ta'alluq. Naon ari ta'alluq? Da ieu mah geus asnut deui kana pelajaran tauhid. Pelajaran tauhid teh luas, ulah cupet karek nyaho ngahartikeun la ilaha illallah asa geus pangnepina asa geus pangtauhidna eta ngaranna cupet. Ta'alluq teh kieu mun nyaritakeun soal kabebasan manusia, mun kabebasan manusia ditinjau make kacamata tauhid, mangka kabebasan manusia anu hakiki lain bebas waktu, lain bebas uang. Kabebasan lamun diteropong make teropong tauhid, lain ente bebas melakukan apa saja yang penting ente senang. Lain nu kitu nu disebut kabebasan menurut sudut pandang tauhid mah. Nu disebut kabebasan atawa kamerdekaan keur jalma-jalma anu bertauhid mah nyaeta bebas merdeka tina sagala bentuk penghambaan ka makhluk. Bebas merdeka tina diperbudak ku makhluk. Boh penghambaan secara harfiah, boh penghambaan secara maknawiyah. Jadi lamun orang ngaku jalma anu bertauhid mangka orang kudu bisa ngamerdekakeun diri tina diperbudak ku makhluk. Aya nu diperbudak ku rasa cintana ka awewe sehingga eta awewe leuwih utama tibatan Gusti Allah, disebut bucin, budak cinta. Aya nu ngahamba kana pikiranana sehingga leuwih nurut kana pikiranana tibatan ka Gusti Allah, disebut bupik, budak pikiran. Aya nu diperbudak ku hawa nafsuna sehingga ninggalkeun kewajiban ka Gusti Allah demi kasenangan hawa nafsuna, disebut munaf, budak nafsu. Aya nu ngahamba kana elmuna sehingga leuwih kabergantungan kana elmuna daripada ka Gusti Allah, disebut buil, budak ilmu, jeung saterusna. Jadi mun urang hayang wilujeng jeung waluya dina nyorang jalan kasalametan, kahiji kudu bisa megatkeun rasa katerikatan ka makhluk, seperti ka manusia, ka harta, ka banda, ka bagawean, ka pangkat jabatan jeung sajabana.
Ari katerikatan nu dimaksud di dieu lain katerikatan secara jasmani tapi secara rohani, secara hate. Artina hiji-hijina rasa keterikatan nu wajib aya dina hate nyaeta rasa keterikatan ka Gusti Allah. Selain rasa keterikatan ka Gusti Allah wajib dipegatkeun. Keterikatan ka Gusti Allah teh nyaeta kana aturan hukumna. Ciri jalma nu geus pegat rasa katerikatanana ka makhluk diantarana nyaeta hatena teu kapangaruhan ku ayana atawa ku eueuhna. Rek aya rek eueuh hatena tenang, hatena anteng ka Gusti Allah, hatena tenang sabab hatena teu nojo salian ti ka Gusti Allah. Jadi mun ujang kabeli mobil tuluy ajrag-ajragan saking kubungahna, tuluy mun mobil ujang aya nu maling, ujang kokosodan saking kusedihna, mun kitu kaayaanana dina hate ujang eta randakeun aya rasa katerikatan. Megatkeun rasa katerikatan teh artina lain ulah aya pamajikan, lain ulah aya anak, lain ulah aya pagawean, lain ulah aya hubungan jeung masyarakat, tapi ulah nepikeun ka mangaruhan hate urang, ulah nepi ka malingkeun hate urang ti Gusti Allah. Ya mun ujang seperti anu tadi, menang mobil ajrag-ajragan, leungit mobil kokosodan, talamun ku urang dipikir-pikir, nu tingkahna model kitu teh eta teh tingkah bubudakeun. Ta eta tingkah bubudakeun teh lamun ceuk tina pelajaran ti Kangjeng Nabi Hodir mah kudu dipaehan, kudu dipencit supaya timbul tingkah anu dewasa. Jadi paehan tingkah bubudakeun timbulkeun tingkah kadewasaan. Ya sok tah si bocil bere mobilan nu alus, kumaha reaksina? Hore cenah kitu kan, keun antepkeun sina anteng mobilan menang sak jam mah, tangke keur anteng-anteng mobilan cokot mobilan anak ku ujang, kumaha reaksina? Bener kitu. Ayeuna kembalikan ka diri orang masing-masing, nah rek bubudakeun wae urang teh hirup di alam dunya teh atawa rek ditaekeun kana kadewasaan. Eta mah kumaha ujang daya pamilih geus aya di ujang. Jadi kahiji kudu bisa megatkeun rasa katarikatan kasalian Gusti Allah. Nu kadua kudu bisa megatkeun rasa kabergantungan salian ti ka Gusti Allah. Contona leuletikanana ari tinggalkeun HP mah geus jauh ge buru-buru lumpat balik deui. Nah ari tinggalkeun salat hare-hare geus nepi ka imah poho deui neundeuna kakocapkeun koko tetengan nyangan HP teh sirikna saimah ti hareup nepi ka tukang dikotek tak nepi ka paburisat eta imah teh lir ibarat kapal pecah. Nah ari poho kana zakat hare-hare
Ari batal malam mingguan jeung kabogoh mah sapoe saputing galau. Nah, ari batal puasa dina bulan Ramadan happy-happy aja. Tamun kitu kayaan orang masing-masing eta ngandung hati anjeun teh pinuh ku rasa kabergantungan ka makhluk. Jadi mun ujang geus bisa megatkeun rasa katerikatan jeung rasa kabergantungan ka sakabeh makhluk, sehingga hiji-hijina rasa katerikatan jeung kabergantungan waya dina hate ujangan ka Gusti Allah wungkul, tah eta ngaranna ta'alluq. Itu jadi ta'alluqna ulah kana HP rek sare nyekel HP, hudang sare nyekel HP, keur ngopi nyekel HP, keur ngisi nyekel HP, keur dahar nyekel HP, keur di jalan nyekel HP, di majelis taklim nyekel HP, di musola nyekel HP, nepi hudang sare nepi ka sare deui telesot tina HP. Eta teh nandakeun orang teh dina hate teh aya rasa kabergantungan kana HP. Taeuna timbang ku orang leuwih kabergantungan ka Gusti Allah atawa kana HP. Nalika hiji jalma geus ta'alluq ka Gusti Allah, di mana ngucapkeun la ilaha illallah, sah la ilaha illallahna, di mana sah la ilaha illallahna, sah tauhidna. Di mana sah tauhidna mangka eta jalma bakal kaasup kana golongan jalma nu meunang jaminan keamanan ti Gusti Allah, sehingga dina nempuh jalan kasalamatan eta jalma bakal aya dina kawilujengan. Alladzina amanu wa la yalbisu imanahum bidulmin ulaika lahumul amanu wa hum muhtadun. Jalma-jalma nu ariman jeung teu nyampur adukeun kaimananna jeung kadoliman, mangka maranehna pisan anu baris mareunang keamanan jeung nu mareunang pituduh. Kadoliman nu dimaksud dina eta katerangan nyaeta syirik. Sabab ceuk dina surat Luqman, inna syirka ladulmun adim, saestuna pagawean syirik teh mangrupakeun kadoliman anu kacida gedena. Hartina iman anjeun ulah dicampur adukeun jeung syirik. Lamun ujang ta'alluqna ka makhluk berarti iman tauhid ka Allah teh masih kene kacampuran ku syirik. Sabab ta'alluq ka makhluk teh kaasup kana syirik hopi, syirik anu nyumput dina jero hate.